nu aya kuatkeun iman tingkatkeun takwa sangkan selamat di akhir jaga sangkan selamat di akhir jaga. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya lobakeun pisan mi eling mati sabab eta teh datangna pasti nyawa dipundut Rabbul Izzati mangkade hirup sing ati-ati mangkade hirup sing ati-ati astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya datangna ajal diri sumera nyawa jeung jasad tuluy papisah anak kula warga careurik kabeh urang dibungkus badanku boe urang dibungkus badanku boe astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya nunganteur mayit tilu perkara anak jeung harta sarta amalna harta jeung anak baralik deui amal mimilu nu jadi saksi amal mimilu nu jadi saksi astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah
minal khotoya sanajan hirup kersuka bunga sehingga diri oh ibadah nurutkeun hawa nafsu saraka datang Ijrail bisa ingkar datang Ijrail bisa ingkar astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya datang di kubur teh hirup deui mukar jeung nakir nu ngadili waktu harita lisan dikunci jasad ngajawab urjadi saksi jasad ngajawab urjadi saksi astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya umur manusia bakal